sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse beres ku anjeunna mah lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna wah geus boga akang bajai bagja geus boga akang otak nya tak kitu akibat naon cing naon akang teh akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain inung bapa nu salah akang dewek nawe meureun teu sumanget bedegong dina mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu dalam akang pinter mah kan teh moal jadi paripu da loba pisan geuning anak bapa teh putra-putra bapa mah seueur komo lamun ningal kaayaan Kurawa sumohon eta ngajara ragona wah palolontongna akang artina eta teh kadidik rohanina teh kadidik jasmanina oh kan ngan ukur dipepene ku haliah dunya wungkul sumohon eta eta we naon kang sakalian titah salat naon kang kalah main keleci we der para sea bener komo aduh ampun Gusti nu Maha Agung komo cerita Yuda tidak ku salat teh pan ari Pandawa mah kulantaran meureun putrana Gusti Panu Suwargi kulantaran sakedih ke kaurus kadidik rohanina kadidik jasmanina kagero akang keur majalmi ai Kurawa Prabu Dastarata cacak eta teh nempo panonna teh teu ningali teu ningali nepi ka riab anakna teh 100 cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun neuleuh meureun teh 1000 mah tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya kagena eta pentingna nu mata kerahkeun ku sararea urang pigawe sumoh pancen rahayat dina program KB teh oh kan tenan akang teh teh kudu sabenerna mah ararasup KB teh supaya sabab tingali we kulobana teh jelema teh teh euy lapangan kerja nya heureut akang heureut jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat eta pengangguran loba brokan teh kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera kumaha teh Kang cerdas mampu beres nyieun tindakan anu tepat efektif tur efisien dewek bisa nya euy percaya Kakang mah efisien jeung ulet bisa bener bener akang apan meureunnan urang teh gancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat bener tadi dia pentingna euy buku hari akang cukup anak teh dua palingnya 2 we sedang ulah cara Pak Asep Sunanar anakna riab ulah akang aduh ampun ngaripuhkeun teh euy eta indung bapa kagunyang ganying akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat ka itu teu saimbang jeung usaha makomo Kang teu saimbang jeung usahana balalang krut teh aya meureun baka rupa-rupa kejadian meureun nantina loba teh anak teh kealaman mata kedah di KB teh kitu murukan direncanakeun ya ulang poe eta dewek ngagotongan mayit ulah kitu akang deui batur dewek yang Pak Haji Sidik we ke dewek dibawa ya Pak Haji Sidik we teh mau murukan teh mang kuat ti Jono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit ya untung pangperangan untung ngagotong nu tararatu nu semplak tak-takna nu maot papuguh eta nu simpang anu pae boga teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot tu sakarat nya nu sakarat rupa-rupa eta pelebah sakarat kumaha gumantung beureun karesepna keur cager katenan kumaha dina amalan eta keur sakarat leungeun teh kitu we teh nya kumaha teh Kang naon leungeun teh keur cager teh resep gapleh bener aduh ampun mantap turunan rupa-rupa nu sakarat teh nya rupa-rupa eta nu sakarat kumaha aya nu kikituan we teh nya naon teh tadi goreng meureunnan keur hirupna teh resep nyaron padak teh sudi jadi tukang saron teh kitu dah ada rupa-rupa aya nu keur sakarat Allahu Akbar saha tadi kana resep salat teh digana kita makan alah jalmi soleh
nu matak beudik beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga tenang akang kabeh oge canjara radi sanjara boh ka radi neraka boh ka sawarga nya kumantung urangna kumantung ka urangna bener model kamari nyalonkeun urang legislatif nya kumaha Kang eta karunya kanu teu jara radi jadi aya sawareh anu garelo aya stres kan aya nu ngagantung maneh stres beureun euy stres teh aya nu geus barang beres sejadah ka masjid ai pek teh eleh dicokotan deui aduh ampun ai kabina-bina Kangnya meureun asa ku kabina-bina teuing ka eta meureun ubudunya modalna meunang injeum artina ubudunya teh nyaeta ngan dunya we wungkul di pikiran teh oh eta meureun bener Kang padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana sumuhun eta teh emut kadinya da moal langgeng saliwat akang ayeuna nu diudak-udak ka pangkatan kadudukan bari jeung hirupna teu iman cenah geuningan sekolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa sumuhun aing loba jadi beurit kuatir Kang doana we teu sadarea amin da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana getrengna Pandawa jeung Kurawa teh sumuhun dan tetep meureun kudu aya balitungan tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh oh kitu akang ari sato saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang sumuhun benten teh eta Kang ya Kang komplit geuning ieu teh Bapak Gubernur aya sadayana Kang ngariung alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat Bapak Jawa Barat Pak Gubernur nya salaku ais pangampih Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan teh dina zaman modern kiwari dewek boga ais pangampih loh anu merhatikeun kana sataun ge acan acan dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara doana we sajabada ti doa teh pangrojong ti urang sararea sumuhun da urang da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana kejo oge sumuhun da urang wargana da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah sumuhun eta Kang daya deui abeh kaurus ieu alam ku saling puji mah heuh abeh kagero lainana abeh kagero ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah sumuhun pamimpin rumah tangga di imah jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aya ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah tenan sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana eta ngandung harti meureun urang oge pamimpin aya ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nya kudu jadi desainer jadi ahli tenan ngarang-ngarang ngabangun kahirupan masyarakat bangsa tur negara anu didadasaran ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila we lumatak urang di mana ka demokrasi teh di dieu urang salaku rakyat bisa vokal pek nyarita marek nepi ka bawah mana oge sing nepi ka peura ge pek wae nepi ka peuyeul oge teh naon nyalurkeun aspirasi mah hak eta mah laras hak ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais eta demokratis naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang bener tak kitu euy ai cicing dina real teh kitu balik deui kana jalan carita mangga Kang ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata dorna wah sesepuh eta mah wah dipikasegan kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek kadorna mah ti bubudak kasieuna teh ku dewek sieun dijual senana berarti teh mah ku
ku akang sieuna teh bener. Kasieuna teh ku dewek naon cing kasieuna? Nah, kunaon sieuna Yang di teh? chat. Tapi beneran aya teh. Guru na juragan pangaulaan teh. Wah, guru sararea. Guru Panawa, guru Kurawa. Guru sararea aya mah. Bener saktina mah luar biasa dorna teh wa mentangkeun panah teh tong boro dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna. Pakat jago-jagoana bener teh. Ya. Nah eta dorna. Eta cenah ajeuna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda. Oh, eta Tepat kana sasaran lamun tumuk temak teh. percaya kasohor aing matemat mah. Kaceluk ka kana ngewo kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka konjara mancanagara. Dorna teh sakti dina mentangkeun panah. Pada apalun kadinya mah ulah. Tara misleuk eta we bareto. Makan Bal dina jero sumur ya kumat henteu ku panah. Nyabutan dom-doman cep disambung-sambungkeun. hiji dom-doman teh ka sumur teh dialungkeun ti luhur pas. Pas. Eta anu aneh namakeun ku nu kahiji, eta nu kadua. Manu kadua kan. Nu kadua cep keuna kana buntut dom-doman deui. Woloh jadi napal. Cep 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 cep. Cokot teh ka luhur. Surak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh. Mimiti sohor teh tidinya. Padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek teh. Menang ilmu kitu teh ngan dewek teh di meja-meja. Mung sohor we mung loba duit. Mung aing mah mung loba mung boga murid. Mung teh ngamuridkeun loba duit. Jeung ulah Leuheung lamun ka aing murid teh marulang barang kirim. marulang tarima nya kan. Marurang tarima ieu mah lain kana ngaringkid teh aing teh. Kalian ini belut nya kidinya akan kecaduan ngamuridkeun teh. Di dieu muridnya Lawan kan. urang mah urang jadi sahabat teh. Jadi sahabat we. Urang saling bejaan. Cirina manusia teh di dinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametu. Bener. Eta cirina. Hah? Cirina manusia teh eta kan. Watak urang-urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu di bejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna sahanapeun ai luhurna ilmu gugu Buku ulah gengsi urang mah. ulah gengsi Da ilmu ka pangaranna ge. da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun Sanes kan. Ya. Pujian we urang mah. tak kitu euy Sae kan. da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai ka lapangan maka tega kursi eta sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah Jadi dua mah. heuh pihak musuh lain tina ngewa Boga rasa tanggung jawab. ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas Iya. Bikin kejahatan. memperkecil uang lingkup urang mah. Nah gitu da ai ditumpes maka kejahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling Proses hidup ya kan. hah Proses. atuh didoakeun we cenah buru-buru areling heuh Amin kan amin. pupeurieun dewek can pas elingna Benar. ya Kang. gelar perang sinupit kurang teh Ayeuna Kang. jeung Garuda Ngelayang Wah. wah kada teuing tanding eta dorna jeung muridna Dahsyat deui perang teh Kang. dahsyat ieu di belah kaler di pihak Kurawa teh nyaeta Buris Rawa Buris Rawa Kang ayeuna. lawana di pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setiaki Setiaki teh eta sarua di pernah. tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati alit-alit Kenca Katuhu Dresna Jumena Leres. sareng Sirikandi Milu Ngiru eta pejuang. eta Gusti Sirikandi sanajan bari istri kumaha eta jangan berjuang. eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlayani medan dananaga Eta Milu jeung kaum ibu kaum ibu berjuang teh bener mah. ta eta meureunnan di mana istri milu tanggung jawab kana kapentingan boh negara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman Emansipasi. naon Emansipasi. emansipasi Emansipasi. hor geus digenti Geus kamari baru dijadikeun nanti. alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta Di Jakarta. Bapak direkturna nuhun Kalungguhan ya kan. atuh cenah ieu di TVRI Bandung
urang teh sasatna bubuka dina festival wayang golek sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta pepadi Jawa Barat sareng TPRI Jawa Barat ngawitan kaping enjingnya 25 ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon pek cing aralus pakai kesempatan ayeuna festival teh sok digawe palus-alus tararandang kayaknya kesempatan ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana eta Kang da kitu atuh sugane ke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh di Bapak Gubernur laras Kang boh KTP RI ieu Jawa Barat boh ka Pepadi boh ka para dalang nya urang teh sararea para dalang teh kudu sanggup manggelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah nepikeun program pemerintah ka masyarakat urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator benar da kitu sok sararea ngan omat eta hate ulah goreng ulah kiruh hate teh saur Bapak Sidik Amin teh mah tina ti pajagalan qad aflaha man jakaha anu katepi ku dewek da dewek beja da tidinya artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena ditemak deui ku salah sawios hadis khairunas anfa'u minanas jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui bener tah kitu euy saling we dina waktu anu eta Kang salin hampura alhamdulillah wa syukrulillah mudah-mudahan bae barudak lancar dina nggoning jadi pamilon amin aya 20 leuwihnya 20 pamilon 20 lang rek didoakeun atuh ka para yuri wilujeng para yuri ulah ketua Pepadi oge Bapak Caca Pak Kang Uu ka dieu Pak Uu ka dieu atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana amin cing ngerekel jabatanana amin anu nyaah kana seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge nya merhatikeun seni teh mudah-mudahan we parajang yuswanya amin Kang amin tak kitu euy kade sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah micen runtah ulah di mana wae ulah di mana sokna daya tempatna bisi micen kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah bisa kahuruan jelegu rek kahuruan pan rugi mun di Kota Bandung teh mameureunan ciptakeun kota anu bersih anu nyaman berhijau berhijau komo deui panket 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia wah hebat di dieu Kang beres hebat komo deui kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia ku UNESCO aya sumbangan pan satahun sakali mah keur wayang sa-Indonesia sanajan bari dewek can narima bae teh di mana nyangsangna cara cair gitu kan urang da eta we cekolot cenah masyarakat Indonesia kumaha kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararani di pancuran Talaga Arum doh kumaha teh hartosna Kang meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani naon sababna henteu mararani sabab eta pancurana loba nu menet jadi teu ngocor teu nyalur jadi teu bisa mani kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul ka nu wawuh heuh tah ieu teh seolah-olah dipenet kieu teh rezeki ti luhur ke rakyat teh loba dipengkolkeun can BLT tirituna mah mulus datang ka handap rada lieur rada disepitan
urangna cing gablek pucus deui. Dibere gas dijual deui. Wah, geus serba salah hirup teh di dunya. Serba salah kan? Hah? Diperhatikan ku pemerintah teh dijual. Hah, rupa-rupa. Hah? Aing geus dijual inget deui kana gas teh meuli deui. Sikeneh urang pan ayeuna nya. Eta naon kamari teh? Pesta demokrasi. Tingkat legislatif kan? Legislatif ngaduakeun ka nutus jara radi. Benar. Anu acan atukeun da taun engke ge aya deui. Aya deui. Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana. Benar. Hah? Heuh doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu. Doakeun ulah cara anu geus-geus. Lain ai kabeh mah ngan aya oknum di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy. Dina sagala papasualan oge aya oknumna. Hah? Oknum wakil rakyat. Tadi dia perlu disterilkeun teh. Benar. Hah? Ngan aduh aing mun acara wing jeuli. Wah, asa kabentar gelap akang. Eta tukang mariksa, tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur. Mending asa kula bangga. Hasida atuh ke bangsa urang ayeuna. Rupa-rupa kan. Nu matakan nu geus doakeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh sataun sakali datangna oge. Aya teh ai gaji pada gembleng. Heeh. Aya teh jelema nu kitu gaji we. Da sarua jeung korupsi teh. Ai gawe eueuh. Aya di gawe nunutan. Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadaon heeh sing ning ngacai. Na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai. Hah? Rekares mah geus rumahnya kan bener. Heeh, alah. Kitu tah euy ti deweknya. Nuhun Kang. Sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh. Sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamardekaan tina tangan jajahan. Bener eta kan. Lain ngarebut nyokot. Urang nu direbut mah. Bener. Ku penjajah bener. Urang nu Toh pati jiwa raga heh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi. Makan nilai juang teh di dina gedurkeun tak berjuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang daek bebersih oge eta teh pejuang artina ngeusi kemerdekaan bener lain perang wae bajuang teh bener lain perang nempo runtah di kota teh muni kesal sanajan keur numpak mobil eureun gitu cokot runtah teh tuna dina tempatna da berjuang di alam merdeka da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ke dina obag nya jadi tahanan politik jadi sarang-sara jegur merdeka alhamdulillah penjajah bisa kausir eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar bararegang tapi pada ngahormat jadi kena pejabat baheula mah teu baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui pan tibalik teh lebar heuh da teu ngarasa berjuang atuh tadi heuh aya teh jelema nu kitu aya henteu ai kabeh mah sudah kumaha cepos yang ngomong teh mun kaluwihan teh kumaha lamun anu kasinggung sabodo teh tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing tuh mah heuh ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon naon ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kudu dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh oh dewe ku sia anu maehan atau ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah lain mah paul heuh alah ya alhamdulillah nilai duh rempek gang bagja teuing para dalang kadarieu nu bade tanang teh kan para dalang aya yuri aduh kula warga besar Papadi Kabupaten di Jawa Barat nuhun anu ti Jakarta ge aya Papadi ti Jakarta di pusat alhamdulillah tah kieu kitu nu matak ulah di pararanat oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye sing aya khawatir gitu sing aya khawatir heeh benar Kang
ulah subuh sorangan hirup teh ulah boncenang sorangan da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh lah loba sukses loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit ternyata sok sewang-sewang kitu da teh masing-masing tara inget ke ai digawe berjuang kudu babarengan ai datang duit geus sewang-sewang nyara rumput nyetak kitu ai datang sararea teh baru kadang mau ngait karena tikoro mulanya pasti diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh sarua jeung di baruang kan sarua jeung di baruang nu matak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu sa teh dumeh we aing teh pae ulah jeung teh pae ieu karunya si Asep Sunanar geus kolot atuh kan bae dua karena pikir ku si lain ai pae pabab geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui ya lamun umurna 200 tahun kali sabarap tahun deui geus sok eta sing pajangna Kang tuh bayangkeun ku si lain sing jag-jag 50 tahun deui mah aya alah di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing sabab dulur dewek saja berarti dulur teh geus jadi lanceuk nya Kang Pak Haji Sidik jeung Bu Hajah Nining baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bager ka inti jono geten aja mah ngan kade deuleu naon dari akang kade Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba naon loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti jono jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan eta dulur aing ai Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh heeh ieu mah ngaku-ngaku dukun kade cing hati-hati perlu diketrok huluna cenah kade bisi ngaku-ngaku lain alhamdulillah Gusti nya kitu Kang tararepung urangnya tararepung jang ulang sakedeung deui euy naon akang sakedeung deui teh sakedeung deui jam sabaraha teh nya nah nah teu akur euy jeung eueuh jaruman di jam teh jeung jamna ge eueuh deui uyuhan alah kira mana meuli jam itu nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu bubuka festival wayang golek se-Jawa Barat enjing ngawitanya kaping 25 Kang itu ayeuna di wengi ieu dibalakan doana sok tingkatkeun kreativitas urang heuda dalang mah tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa kreativitas naon silih seblokan dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu kanu teu nyaho datangan buru-buru gitu da moal rugi nya moal bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina dewek oge anu sakieu geus kakolotanana tetep diajar sapanjang hirup mah nya kitu dari ilmu ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggaleun ilmu mah jeung salere apaan kudu ngidung ka waktu bi bapak ka zaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ai belajar mah terus ulah ngabogaan cenah geus kolot aing mah geus terlambat better late than never lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali betul benar Kang kitu dah yuk apa katu didoakeun sing salamet Kang maka naon di akang teh ya kitu gunungan aing teh eta jurus timbangan ti aing keleutik padahal di bejaan mah teh inget keneh eta mega yeuna juragan Bima da dewek oge saeutik gedena milu ngalatih ngan gegedena mah baheula teh ngalatih jajan aing teh eta musuh newa eta musuh nyebrut tongkope ieu newa ieu motong ke leungeun nyeret ka dieu eta sakilat leungeun nyologodor ka tukangeun musuh mawa ka dieu dikieu ti dieu digendong cerat didinya alah aya ku kitu
lain wala suka tetenya kuring datang udah buka langkang goblok da aing karena kalangkangna wawuh eta ilmu usik itu mun asa wawuhnya jeung usik kudu dipake ku urang pan urang mimitina ge da manehna mah sapaneureun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ingin keur budak tasileing oge dewek teh bisi ieu bisi naon bisi diparangkeun ke dipangperangan di tengah pajauh jeung dewek ai kitu mah sileing ai geus masagi dewek teh temblang teuing bisi sileing poho deui ai kitu ai soal ilmu mah kuring mah moal poho ngan kana hutang sama poho teh teh gara sok da aing teu percaya henteu ka sileing teh soal usik teh sia malah baca capek unggul oh bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan da ai kuring mah moal ka mundur can kaasaan mah percaya nya hampura we ye oh sok tapi sia mah sok nyaan ah kade sia moal atuh beakeun tandagakeun engke meureun aing ya goblok sia montongan dewa sih ya da leutik hanya mah lainnya atuh heeh hoe yo tuturkeun hai ya terus sare kurinda halo woi ta em woi da oh bener euy bener euy ai rikatna mah gitu weh potong usik leuh kumaha geus kieu sok hayanya kadieu eta bahayana mah tuh eta nanya duhan da aing nyeri kumaha we sagan resort teh alah weh musik kumaha tah aya eta akang teh lah nginjem tenaga babaturan kumaha mau ditokor pokorin tah tuturkeun tenaga sileing heuh aya nuturkeun tenaga kieu kumaha geus dihanap mah bisa balakaya bawa ka dieu sa dibawa ka dieu teh hese pan so bawa deh ka dieu balikeun nah ka dieu hese ka dieu hese da cek dewek mending cicing ai geus ka dieu teu beunang teu beunang nah si eta bela teh beusi poho nya aya eleh teh mendingan kasalahan deh ngelehan mana lanceuk aing mah aya kitu satiaki teh nya leutik tinggali nepi ka wo anjir bulut-bulut deui itu buntat-buntat we tuh hebatna satiaki teh eta namun musuh berat-berat teuing manehna mah mundur gitu kawas domba sareng tuh ayo tidak kancana teh kan bejana sireing tarik lompat eta ku bejana wae atuh pan paparangan teh ngapoe eta dina Agustus gini juara wae menang wae gini dina Agustus aya lari sileing di RW genep teh menang wae ai sileing kumaha teh menang lari teh da kuring mah sok motong ai batur mah ka itu muih ai ngan atuh goblok yang musuhna dipilihan nu bare suku gitu oh bareng ge jeung juragan Bima atuh kana bandera beureum naon break lumpat aing aya nya nya masih lain nyaan teteh ngomong teh sok naon hadiahna lamun nepi ka itu iket tah mung tara disusuh ye ngawirang batu teh sia mah maunatna make iket ieu teh deuleu kumaha pinjam injem sok dibere wae siap hitungan tapi kumaha
lamun dewek teh hibut tilu siap tuturkeun dewek sok anu beureum amat anu beureum ulah mana wae teh tuturkeun aing sia masuk kitu aing kadinya sia ka warung ade sia ulah ngahiana teh era kusang hitungna dek kusiling dek dewek dirinya asa komano ya hiji oke dua telo sudi abrig-abrigan teuing numuruhan moal aya bari nangge antep deket di baledog aing ngangerakeun sia teh nya kawin hana capek aing astagfirullahaladzim aing nempok getih teh aing mah telu beraja naon telu beraja Kang jalur rayeh yang dahar aduh ieu mah ti pihak mun geus teu aneh euy wah Kang da resikona jadi tentara teh mimitina mah nepi ka utah aing mah basa mimiti Bratayuda oh kitu Kang nempok bangke eta getih biji tina urat-urat sing berebek Akang ayeuna mah geus teu pati aneh geus biasa deui meureun Kang muga-muga hei barudak ngora nu bakal datang tulang tombong negara lain saeutik nu mati teu kurang anu korban di medan juang keur araranjeun keur kesejahteraan anjeun keur kahareup anak incu pek cenah nyayang nilai-nilai juang dina dada teh singjang karuk usian kemerdekaan cingjang karuk dina kalbu bener nepi ka kieu ieu berjuang teh gede Kang sanajan pihak musuh da puguh oge da jelema sarua atuh aya geus paeh we euy sarua we Kang gede dikubur masa we di dinya yu sayu lu kopra UNED nya tadi mah kopra apo mah walah ieu mah ti pihak urang yo di pihak urang muga-muga pahlawan anjeun disebutna oge muga-muga arwahna ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah amin anjeun mah aya guna beheung teuing kuring mah paeh teh dina golodog batur tina puak paok atawa kumaha we piheung heuh da jelema anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna kabera negara bangsa teh eta bener kan alah Haji Mustofa kopra apo ayeuna da aya keneh Haji Mustofa nya oh ya mah Haji Mustahil gini aya kade Kang si aya batuna kopra ani naon aku bari nage jauh kan palingan mumil udah salah ngagusur da aing teh buka hutang lain nutur-nutur wae mun urang mah jauh ini hoyong terang hoyong kacatet engke dina waktosna aman ulan aya jadi sejarah cepot aya tugas keur maneh tateuning aing jaketan mah lumayan kenging proyek aya pagawean Kang gini mudah-mudahan proyek abdi teh ulah yang ngurebut seur mau wae mau program aya teh abdi teh nya engke di mana dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cara meureunahnya aswatama paeh kayak gitu taina teh bimaterek maehan aswatama ngan gajah tama aswatama tangke bakal ear di belah kidul cara meureun aswatama gugur maneh oge kudu milu nyebut gugur talamun dorna nanyakeun ka maneh cara meureunah cepot bener maneh nyaho aswatama gugur tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong tenang asa ngomong masuk dileuwihan lamun ka PHP-an duit dikurangan ayo urusan kabohong ayo isu ngabohong mah siap lah nya
aya ekol mada teu aya usumna jengkol aya percaya ka maneh mada puguh maneh mah jelema doraka lain teu payus munguh di ratu teu layak aya di raja teu gini di pamimpin jomoni saya emangna manehna teh pangeran moni aing jelema hirup di dunya mah can puguh doraka jeung teu na heeh biasana nu nuduh kitu teh manehna teh nu doraka mah naon pot teu ulah dieu we ngomong jeung hate sanggup bejaan si dawala ngaglan tebih si dawala teh teh palih dicuun kemah udah kena beca juga ya teh keur perang otak teh ka mana wae di manya aya beca aya beca di Cicadas aduh mun urang mah ini teh jeung ongkos ka indit kitu nya pantes model juragan Abimanyu baheula kitu kana we naon geuning kebenaran ka dieu naon gajah rek dipaehan nu di mana ting di Sumatera ting di mana amanat ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun penyakit flu gajah kitu naon maksudna kaayaan keur perang kira teh nyambung jeung gajah flu saur Gusti Batara cenah balat apa lain cenah ieu mah karasa balat tentara pihak ti urang teh ti Pandawa mundur ayeuna teh sakti bedorna teh sakti deuleu rupa-rupa kasaktian dikeluarkeun atuh puguh we da saluhurna teh tak moal ngaluhuran sirah Arjuna teh muridna pek pikir ku sileing teter jajaten ge teh alhoda karasa atuh mundur ada mundur ya tah saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah belah kidul heeh jual gitu la ilaha illallah tong mana kana poe teh nyong eta gajah teh saru ngaranna teh jeung anakna Dorna Aicing anak Dorna saha Banowati ini yang ngegebug aing anak Dorna teh Citrayuda sararea ge apaleun anak komayana mah Dor ieu Dorce ngaranna teh anak Dorna Aswata oh tah eta da pripori Aswatama tabula kidu teh aya gajah ngaranna Aswatama dek dipayahan ku juragan Bima tak engke bala tentara nyorowok di belah kidul Aswatama gugur tah engke lamun Dorna datang ka Silaing amanat ieu mah kumaha cenah cepot saur Gusti Batara ieu umat ieu kumaha cenah lamun nanyakeun Dorna ka Silaing cenah meureun dawala ai si cepot di mana ayeuna bejakeun dewek teh keur usaha kitu teh nya keur nyebarkeun KB naon KB teh kulawarga berencana ieu teh kumaha mun teh jambung kitu teh pokona mah lamun nanyakeun cenah meureun nya Aswata mah paeh bejakeun heueuh kitu kira ge sakitu tak itu pirage oh siap lah kade euy HP we minta digosipkeun Aswata mah paeh Aswata mah gugur acan engke beda hari geus umroh mah mun lami tetepan sok asa kasua-sua aya naon pakai gumujeng lumayan kumaha sugane bisa umroh ngadua kalian nya lamun pinuh museum teh di umroh museum aing bakal pinuh di aing teh bakal nyiptakeun museum jeung perpustakaan wah beres cita-cita teh boga bantuan ngalir ka aing
bantuan pastimu bakar ngalir. Dah-dahane. Wah, piduiteun unggul ya, ieu mah. Piduiteun unggul euy. Beres. Paduli teuing ladang nipu ge. Ah, kan bae. Ladang ngahianat oge. Nu penting mah buncir we kulawarga. Nu penting mah keur kapentingan aing ge supaya buncir heueuh. Kaparaban anak pemajikan. Urang mah kaji mumpung dina zaman kieu mah heueuh. Mumpung aya kesempatan ge nya. Sabab lamun teu kitu moal bebenangan moal beunghar hirup teh. Moal saksara mah dihina batur. Pokona mah anu penting mah asa ulah tina jalan bener we hirup mah. Dah. Jalan bener mah ada hese mah. Hese. Hese rek ayana. Batur. Hinge. Ayo kumpul. Ulah loba teuing pasea. Ulah usaha gedekeun. Hinge. Ulah. Walah eta waos mah. Patekadan anu mulia. Julangan. Ari Barcelona jeung MU teh iraha ieu. Tanggal 27. Tanggal 27. Aduh mangkaning aing pemain inti. Aduh. Bisa teu main atuh mah. Aing teh si Messi. Si Ronaldo Messi teh ieu mah. Aduh, Lur. Hai, aja naon dah. Pokona anu penting urang mah hasil we cokotan pakarang pakakas urut perang. Oh, eta we nu penting. Wah, kada teuing rame wisatawan ke ka museum aing. Oh, beres. Nu penting mah piduiteun we lah. Piduiteun paduli teuing tina jalan salah ge. Ah, keur bayaran keur kieu malah. Kira cingus. Patekadan anu mulia. Tentu tapi dia tidak buka pedang walah Wae kadarieu. kuat ledang angkariwa Jika lebih panjang. Aduh, meninggalis. Menin cantik. Rambut tuh kika komplok gitu. Ngenakeun abdi nona Igun. Beres nona Igun. Wawas tapi kagak jeprit gitu. Dek munteun. Menten naon. Apan aya festival. Oh, padalangan. Festival sanes padalangan domba. Oh. Marukana urang teu boga domba loba mun. Rek kilu kontes sebenarnya teh. Jadi pongan sakedeung. Kilu kontes jeung Kang Oman Batu. Patekadan anu mulia. Tentu
cing Parajang Yuswa cing Balalenghar Sabaksuna. ulah merayakan wae hirup teh Sabaksuna tuh. Sakini Aduh, ketawa awas dengan jeprit. Ku kuda ulang Kopi merah kedah kembang Kuku pada mulai Di pelonge batu gigal teh. dari mana kunaon rerengkenekan wae bari jeung kayaan jempling Kawas nu sarap. eueuh nu ngendang eueuh nu naon Oke, beren. bajarkeun teh eueuh nu ngendang pangna rerengkenekan ge da aing teh lain nu gelo tenang genah Kenang aya nu nabehan. tenang aya nu nabeuhan ti tukang Biraku eka kelaka dewe kata behan. Dara rasaan mah sepi. halo do dah hujan sote tadi si bolot Si budak kabina-bina teuing sia teh bolot sia bolot budak ai cenah mah TVRI Jawa Barat goblok nyaritakeun TV aduh. cenah mah bakal diayakeun festival Padalangan sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta RI Pepadi Jawa Barat jeung TPRI Bandung PPRI Jawa Barat gitu. Isuk nyaho aing ge his Jawa Barat lain jawab. oh Jawa Barat his ulah jorang Barat lain burut aing mah sana nyebut burut goblok Jawa Barat Jawa Barat. Lain jawab. mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati Padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat darajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana Sadayana sa Jawa Barat. nyaho aing oge para dalang cing inget tetek dalang-dalang nu ti sa Jawa Barat teh jadi kontingen Kontingen. nyaho aing ge kontingen nah maneh mawawakana kondom goblok Ada cerita gitu atuh. kontingen Kontingen. lain kondom Lain kontingen kontingen. muncul bahasa nama Pak Sunda nama pamilon Pamilon. nyaho goblok pamilon nah Pak Udin adi maneh Direket teuing da moal nyambung atuh. teu nyambung aing mah Jangan jalan mau budak. Naon akang make gogodeg segala. mun kawas nu hampang euy mangul gada kudu kada teu kaangkat teh gada teh Oh ada berat akang tuh tuh. oh Ayo dua kita. gada lu kita sari teh Kita teh. heeh Yo. eta wala dia balad nu kadupak nu kajejek ku juragan Bima Komo nu kabantingkeun mah Kang. Wah, aya nu rek ngadek ti tukangeun jekuk di teje diteje. wah nyaan luar biasa euy Wah waspadana Kang. alhamdulillah Pandawa mah kaurus Kaurus. boh didikan rohanina boh didikan jasmanina Keur mah budakna jalur. ilmuna lahirna ilmu batina teh euy Geus kagero. kagero heeh Budakna jalujur deh. tadi dieu engke kahareup sing jadi eunteng sing jadi cermin teh oge kitu Sumohon. ulah loba teuing boga anak teh cukup we 5 paling loba paling ieu mah Paling. ai kaleuwihan Ai kalewihan. Mun Iya. mun bisa mah 2 3. 2
paling loba anak teh cenah eta dah hayang boga anak awewe da lalaki wungkul apa nek boga anak awewe engke oge nya teh minantu nah menika bina-binanting sami wae tukang penting teh euy bayangkeun ku si lain karasana ku dewek loba teuing jelema teh ayeuna tiada hari tanpa macet akang di mana-mana liur mana-mana eta motor pe ka kawas Raru we wisuk-wisuk ge ari anjing-anjing raka ning ngabreng teh leung lamun jalan geledeng mah da teu beuki laletik jalan teh gini beuki laletik geuning aya mah euy ari kendaraan namahan tadi dia penting nanya urang asup keluarga berencana teh ayo urang babarengan urang laksanakeun supaya engke kaharep sejahtera lahirna sejahtera batina urang teh amin Kang naon Kang ngaleret aya kafir ka dieu euy yo kafir sia kain teh pugu-pugu lain nganggap kafir Kakang naon kacirina nya naon kacirina tuh ge nganggap kafir tara salat saja hah beda teu make kerpus nah katinggalina kumaha eta tarang teu herang eta nyanyi jelema teh fanatik ieu fanatik ge jelema Kang wah anjir boro dianggap enteng euy berat ya disangka euy hoi ya tak ya berat lawan teh ya woi dak ya aduh nah sekali aya nu ngadegungkeun di belah dicu euy baru kenalin aing we murukan nu ngarampok meureun wajah resep ya nawa ke galeret deui jara raya jelema teh tambah baradogana dikirain lain aku dikirai wajah sabya lamunnya ka aing pangnenyokeun sate teh ngadegungkeun aing deh keun urang podaran ku aing lah beres merukan lain aang meureun wajah au Oleh kakara penting ayeuna ele tah siga kunaon itu naon sateh kunaon sih nu pondok sebelah tuh dan abdi teh tereleh gelut iya kakaraun penting aja nama mah tara abdi mah baik gitu nah ari ku Habib nah ari ku Nabi beleh di kumaha teh kan tahu tadi neme rogok ti corona we hah dirogok ti corona waduh itu kang ngagologor gitu boga gajah itu boga hutang gajah kan boga gajah tadi wala karep aja jewirna teh Malaysia BHP bibir aing BHP bibir gua abdi ge geus kana teuing tadi sia serius di dieu ya aya nyok aing geus aya kasieun lamun dorna diparengkeun amprok jeung si cepot tonyok abdi ulah tuh dagan make congkoh musuh udah jelema teh yang kabinasa we nih lamun nanyakeun kade seseng inget
pasti dina kiragot perang kieu Dorna pasti bakal mawa bandera bodas. Cingiet maneh cinyaho maneh kana pelaturan ieu perang di mana aya nu mawa bandera bodas eta ulah diganggu, ulah dibinasa, ulah ditandasa. Ade. Padahal hayang menang mah bala tentara teh mawa bandera bodas. Geus deukeut rak-rakeun gejos ka musuh. Ada lain deui licik eta mah. Licik teh mah teu licik mah meunang zaman kiwari mah. Kumaha we carana? Da si eta mah yang kitu wae. Aya pelaturan naon ge Kang. Gitu kan. Pot di mana nanyakeun cenah mun nahanya suata bae. Kumohon abdi ge teh si wartosan ku Gusti Batara. Ih mun ngomong atuh sia. Geus kitu atuh. Meni wah panjang catur meureun. Naon jana? Naon atuh ari Akang. Naon aduh. Dewasa meureun dibawa mah. Kena wae baledogan aing nya. Teuing pas wae si eta mah baledogan mah. Terus sina nah ada. Teu beunang euy. Oh sina ngagejeli ka handap. Naon? Aduh bieu. Ade Kang. Nanaonan teh. Aing mah nawi teh sanes dukun. Kita kabatur teh si eta. Belum kesepuhan bulan. Alah cepot. Cepot. Ya, jageun jang. Alhamdulillah bulan. Nah geuning lungsur tina kareta. Coba teh kasih Yudhistira. Di mana karetanya enak cepot? Boleh dicu lah di tengah. Lebih. Pada ngojek atuh nu abdi aya. Naon ojek depot ongkos ngajegang. Komo nanyakeun ke si ieu atuh aja. Tong sok bayaran hutang. Geus cot depot teu kadenge ku aing nu kejuan teh. Teu asup. Anu kabayangkeun teh maneh nyahon teh. Naon lah. Anak aing belah kidu receh cenah Aswatama mati Aswatama gugur aing maneh nempok kieu. Waduh. Komo ka si ieu nya Nasiban eta nepi ka kitu tuh. Geus Geus boga denge. Komo nanyakeun ka Akang kitu. Tapi ngahelas aing euy. Oh, tantos Moal dosa gitu aing. Ada acan nyebut aing mah acan memang karek. Da manehna Teu sangka kitu aing mah. Da manehna nu ngaleos teh mah. Da canpo. Watir aing ku kitu teh watir teh ngeunaan bapa ka anak. Santeuna beregang atuh. Nu matak pantesnya euy hiji anak lamun doraka ka inung bapa. Maka Cenah geuningan aya kecap lamun di lemur kai ranu lamun di leuweung kai dangdeur dipake pangeret bingkang dipake pamikul bengkung dipake suluh teruhai matak beluang anu niup benar. lir hirup cara gambaran awak teu tincek beung dicekek paling untung mangih kokotor eta doraka ti inung ti bapa. Benar eta teh. Untung Akang teu boga anak. Heeh. Untung nek acan boga anak da asup kabeh teh aing mah. Benar Akang mah penting manual mereka. Kanu matak nu jadi anak teh kade ka inung bapa teh ulah camplak Ulah. ya. Disidorangkan. Geuning kitu kanyaahna teh luar biasa deuleu. Oh, kaberatna teh kitu geuningan. Ka anak mana ulah lalaworan. Gitu geuning ya. Kang, kitu geuningan mah. Lalampahan Dorna teh meureunnan kudu ka waktu balitungan berata Yuda mah. Iya tuh kan tenan. Sanajan sagede kisiki sasawit bakal kasamper boh hade bogo. Gorengna. Tah kuha sakitu atuh hapunten. Sakitu ti sim kuring hapunten tina sagopiha kalepatan ageng semonten alit. Jangan sampai stres. Jangan sampai stres pikiran. Kita tah hiburan teh penting Disiarkan sama TPI itu kan. disiarkan dari TPI nih menggelarkan wayang golek Seni tradisional. 1 bulan 2 kali Betul. nya. Berterima kasih kita kepada TPI Yang sudah ya kan. yang sudah menayangkan wayang golek seni tradisi. Dari Jawa Pasti orang Jawa Barat suka. Suka betul. Dan Berterima kasih kepada TPI. Semoga TPI jaya selamanya. ya jadi.
mantap. Jaya. Itu televisi pendidikan. Betul. Hah? Betul, Kang. Aduh. Iya. Hiburan. Hiburan awal. Jangan sampai kita lupa kepada tradisi. Tradisi Zaman sekarang, wah, penganggur banyak. banyak, uang kerja sempit. Uang kerja sempit sekaligus tensi kriminalitas naik. Ya tinggi, Pak. Heeh. Betul. Ayeuna tong boro lalaki jadi penjahat. Tahun, Kang. Awewe geus wani jadi copet. Wah, Ayah awewe jadi copet, Akang. copet perempuan udah ada. Dari Akang kungsi gitu kecopetan. Saya kan mau ke Jakarta naik bis. Naik bos dari Di dalam bis itu penuh. penuh Kan berdiri saya terpaksa sambil pegang. Nah, di belakang saya perempuan. perempuan terpaksa Copet. Tangannya masuk saku saya. Kirain saku saya tidak bolong. tidak bolong. Langsung pegang ke depan. Kirain handphone. Yakin pegang gitu. Gitu. Aduh. Ada didengkek tak dewek leungeuna. Olah kumacing. Kap. Kumaha Nah. kata Akang kumaha? Mending saya teriak loh. Kamu jadi copet, Mending mending cowok. Aduh. Aduh, mending saya teriak, mending dibelai-belai. Aduh, enak datang ke Jakarta teh saya. Aduh, tidak stres. Aduh, hah? mending teriak mending Ayo hiburan mau disalin dulu, oke? Besok salin atuh. Nah, Ari kaul maka masyarakat mau ganti baju dulu bentar. betul. Supaya Seragam dari TPI. supaya kelihatannya bagus. Hah? Kelihatannya bagus, indah. Iya dong. Kalau sudah disalin maka Sebab saya mau jalitongan. jaipongan. Hah? Mau jaipongan, jalitongan. Betul sekali. Kak. Aduh, saya cakepnya. Ah, Aduh, jika primus. Tapi primus deweknya primus sakereut. dan badannya tinggi lah. Jika Jeremy Thomas, Wah betul kan. tapi deweknya Jeremy buruk. Jangan lupa. Jika dia Jika Syahrukh Khan. Loh. Alah. Yang penting ya hiburan, oke? Hiburan, Iya. Balonku ada 5. Begitu lagunya nih. Nah, kan di Jawa Barat ada Cianjuran. ada. Hah? Ada Cianjuran. Oh, masing-masing daerah itu ada ciri khas. Ciri khas masing-masing. Seperti Cianjuran. Cianjuran. Ya, Sumedang, Kudarengong, Darengong. Subang. Subang, Singa Depok, Indramayu. eta Indramayu, Tardug, Cirebon. Tarling, Cirebon, di Banten. Jelekong, Tardi, Tardi aya, Ayah. Jakarta, Lenong, Lenong. Bujur aing, Lenang, cek aing oke. Bogor Dulah. Hah? Kan? Ayah. Naon? Oh di Bogor Dulah. Ayah kesenian. Tah, lamun eta balonku ada 5 dipakai lagamnya lagam Cianjuran. Oh iya, ya betul. Kena surupan atuh cing arti. Double Cianjuran. Ragam. Balonku ada 5. Oh, genah pisan. Sok sinen. Sok sinan. Ayo turut tadaing. Sok contohan atuh Kang. Ntar dulu. Entar we. Lain entar atuh entus. Elah. Balonku ada 5. Yok. Balonku ada 5. Rupa-rupa warna aneh. Rupa-rupa warnane. Pakai gelik. Akhirnya.
Nah gitu. Sok. Ujungnya. Wah. Jika beri itu kacekek. Tepas. Warnane. Kira itu bisa gitu. Ayo. warnane Jauh. Jika ucing lu kasese kan. Putih, kuning dan kelabu. putih kuning dan kelabu Nah udah kecil teh. Merah muda dan biru. merah muda dan biru Tengah dari contoh sama. Sok. Lain cecengiran sia. Tah kieu mawasinen ke rumah sakit jiwa teh aing. Ampun aing. Kang, Heh, jawakeun genah mara. kelanan jangan pikir darda. Baca kecil teh. Meletus. Meletus balon hijau. meletus balon hijau Masa balon bitudar menyakitnya. Aduh, aya balon di bituna dar. Paling oge bitu mah dar. Alah. Aduh, ampun aing. Eta. Naon kan? Eh? Naon ya kan? Lagam Jawa. Jawa dicocok mara. Hah? Oh, logat Jawa dicocok mara sok. Kang. Balonku Ada. balonku ada lima ada 5 putih kuning dan kelabu. putih kuning dan kelabu Nanti kecil deh. Merah muda dan biru. merah muda dan biru Meletus balon hijau dar. meletus balon hijau Naik we. Eta hatiku dah sangat kacau. Hatiku mah eleuh dah sangat kacau. Tuh. hatiku sangat Wakan itu. Ayo. Alah. Lain wakan itu. Ya. Enggak. Ada. Erek. Mau ngibing jaipongan. Erek kawul teh wakan erek beng-beng. Kawas wayang kulit. tipis lah Tapi saluran. Iya ya wayang kulit begini kegigir. Kegigir tapi saluran tereng. Tidak bisa menggilir. Iya wayang kulit pakai unggul ya. Bisa nggak ngaliang-ngaliangnya? Bumi kunjang kanjing langit lap baton. Aduh kepalaku cekot-cekot. se lakone opo papap dalang Asep Sunatan Sumanto
Asep Sunandar Sunaria Bapak aing direktur Sumanto. Banyak wakil Pak Asep kanibal tuh. Alah. Lakonnya karena taning cenah cucu kanibal. Aduh. Ampun. Genangin ah. Boleh Genangin gua genangin mau ngibing. Boleh Menghibur pemirsa dari TPI ini. Mau ngerengkenek. Boleh dikendangin tapi ada syaratnya dong. Syaratnya apa? Harus bayar dulu kepada tukang kendang. Kan tukang kendang capek kalau depan. Aduh. Tah kudu kitu campur aduk bahasa Indonesia bahasa Sunda. Jadi kaciri nyunda na teh. Jeung kaciri teu bisa bahasa Indonesia na teh. Aduh. Jadi lu mau bayar sama gua? Jangan nanya. Jangan nanya. Ngarengkene tapi kan akan tahu diri. Aduh, ampun. Emangnya sih berapa duit sih? Bagaimana? Jaipongan itu? Apa ada kendangnya ada rupa-rupa? Iya kan gendangnya ada bangpak, bangpong, belekuk. Yang mana yang dipakai? Seperti bangpak, tulak bantingkeun. Mundur, maju, jaipong, belekuk. Tadi itu. Aduh, berapa tuh satu belekuknya? Wah murah satu belekuk itu 20.000 kan? Sebelekuk 20.000? Sebelekuk 20.000 itu pasaran Keramat Jati dong. Aduh, jadi 20.000 sebelekuk? Sebelekuk? Hei, sakit. Nah sakit 20.000. Kalau 2 gitu? Ya 40.000. Kalau 3 gitu? 60.000. Kalau gitunya ngerecek? Banyak. Durang. Mundur. Maju. Dancing. Gus, udah. Why? Mengapa? Nah, tuh Tidak diterusin mengapa? belinya cuma hanya 80.000 dikasih sama saya 4 belekuk. Cuman itu hanya, jangan dirempet-rempet. Cuman hanya, Iya, kan beli 80.000 dikasih. ya cuma 80.000 gitu. Iya, betul. Ya kata saya tadi MOU-nya gimana coba? Akan beli Tadi saya kalau enak terusin, biar uang enggak. belakangan gue Ya blok. enggak. Kerdil. Bagaimana yang beli kalau lu kasihkan? Udah aja ngeborong ah. Mau berapa nggak borong akan? Gua ngeborong 4 juta. Ya boleh. 4 juta tuh berapa belekuk? Ya 200 belekuk kan? 200 belekuk? 200 belekuk. Wah anjir. Terlalu banyak nih. Nah, coba dulu dong. Coba dulu dong. Aduh lutut gue bisa coplok nanti. Biarin. Iya. Saya suka nih TPI sekarang sudah nanggap tradisi wayang tradisi. Betul, dari Jawa Wayang Barat. golek Ya. tradisional. Dari Jawa Barat Ya. kan? Betul. Oke. Oke, 4 juta. 200 belekuk. Iya boleh. Mundur. Maju. Sing song. Tenangnya ada banyaknya. Kalau banyak. Aduh, cangkeng nyeri tuh. Pasti. Karena naon gek. Aduh. Karena lewihi atulah. Aduh, cilaka, mau bisa kerja ini marah Pak Sugriwani. Alah, tuh nih. Alah, lulus. Mata kula karena lewihi kayak gitu. Kudu sigar tengah we urang. Jadi agama juga sudah memberitahu Bagaimana? jangan sampai kelelebihi. Eta Tuh
Tuhan tidak menyenangi kepada orang yang kelelebihi. Lebihi harus sigar tengah kan. Kalau gaji boleh lebih. Boleh kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jangan jet set. Betul. Banyak yang ditawarkan, belilah menurut kemampuan. Ya, betul. Belilah menurut Bro, ah. Mohon maaf, Lahir batin. Mang Cepot mau ngibing. Ya, kalau ada kesalahan dari kiri harga 3 mau maaf. Sesa tadi je. Kadir kitu ka Akang Ilaing Ucu. Oh mangga, gua mangga. Batur urang kasitu ngelari teu nu herang. Batur urang bersatu ngabangun negara urang. Merenung gadungan katina kedatangan lempuk dukung sauyunan mutaka budaya Sunda. Aya kunikmat Ucu. Ih, seni teh eta di jiwaan mah. Oh, bujang. Sagala rupa persoalan oge urang teh kudu menyenangkeun diri. Kan tenan eta. Tapi disagede ngenyenangkeun diri teh balarea oge kudu senang, kudu suka. Suka, senang, bari Nya Cuk. sumur. Wah, nepangan pamiarsa dina tengah wengi ieu. melalui TVRI Etang-etang ngagugahkeun we atuh supaya urang kersa tahajudnya Cuk. Sumohon urang teh sanemengantosan Ulah kalalanyoan sabab urang teh hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawanya maot pingaraneunana toh. sadayana ge bakal Sabab cenang ke urang teh ditu teh bakal ditimbang Ujang. ditimbang dalares uak kula Lamun berat kana dosa digubrakkeun ka neraka. Tuh. Lamun berat kana bener asup ka sawarga. Tah, mending ditimbang di ditu nah mending nimang maneh ti ayeuna. cek paraosan mah mending nimang maneh ayeuna uak Mending nimang maneh ti ayeuna ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwat ti ayeuna ka hareupeung beratan ku kahadeannya Cuk. kasayan uak bener Supaya terugi ngarah salam Yuk. Urang saling wasiatan. laras Abeh urang hirup teu rugi. keruga uak
demi wansi manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu marugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran tah eta wa mudah-mudahan kalau bergolongan eta ai ngaran-ngaran sobar teh lain ditampilin kudu cicing ditajongkur morongkot digebuk kudu murungkut sanes ai ngaran-ngaran sobar teh kudu bisa mertahankeun kana sagara papasoalan anu sakirana mata ngarugikeun kana diri beh dituna ka nagara jeung ka bangsa jaga eta wa ta eta wa lah wabadi tapi bisa tuh sumohon nu matak ulah wakasuka seuri muncan nyaho jati diri ta eta pangihkeun sedengkeun dina zaman kiwari urang teh loba teuing nempok keluar deh loba ting keluar nempona wa teh kompak teuing ka padahal cekolot paheula ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan sirikna satangtung diri ta eta ulah wakan nuduh kanu jauh teh mah sabab dina wujud urang oge kaahengan pangeran wungkul ih atuh kanten tuh man aropa nafsahu teh nya sumohon wa sing sah urang jalma nu geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina apa ka Gusti di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teh bisa maca meureun tah turun kana tuh ujang makanya sae bulan jadi hartina teh lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uyak kidul teu boga rasa ieu aing panggagana eta wa kares ketekian sae salilana sumerah pasrah teu aya somong jeung bedego teu aya bangkalan wa kitu tanya oh sae tampi jadi cinekna mah dina wengi ieu teh atuh sabada nongton wayang teh nya supek geura mani diangir diangil babaresih ya wa lain tah ieu mah pantas gitu oh kan bener wa tarimakeun heula kana dosa-dosa anu geus kaalaman pek geura pindah leres ba tina laku lampah salah kanu bener geura niatan sabab innamal amalu biniat sagala rupa amal-amalan teh kumaha niat laras wa disebut hijrah teh eta wa pengen kitu taja sae wa katampi wawadi teh wa bulan lamun hirup empuk jukung silih bela silih tulung dengan ngate adigung nawiskeun makhluk ya Semar Sampurasun uluh aya saha wa saha urang dek nyemah aduh yap kadir ya aya tamu bangsa naon deuleu itu ayana wah bangsa mana gitu sok siang balik sembah kapihatur kahunyuk panjenengan Kangjeng Rama hei ditarima aja ngukuntit tileletik nutur-nutur tilelembut ngaprak kemana-mana abdi teh tibu budak jeung bapak bilih bapak kasinggung kolbu bener kagores sate bilih kagores hate bilih kabetrik ati kudu jadi anak jai kusim kuring halus emutan muga panjenengan ulah kira ngahapunten ka putra margi abdi nguping keterangan Gusti mau ada hampura kasim kuri
tanpa simkuring menang hampura di Inu yang di Bapak aku berlindung kepada Allah yang aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Semoga Bapak memaklumin, memaafkan kesalahan Ananda. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkatiku dan melindungi kita semua. Tuh, jadi segala rupa persoalan hidup di dunia aja. Sama datang Gusti mau dengan hampura kata jelema. Upama eta jelema tanpa menang hampura ti inungna jeung ti bapana gitu saja. Halus tapi bener emang engget bener. Naon sabab dina lebah dieu keur manusia nu hirup dalam dunia nya cu. Atuh gua teh nepangan. Nah, sia ngalelewe aing atuh. Ai suka derek bener pikiran anak. Aya tamu, Pak. Heuh. Nige. Aya tamu Bapak. Heeh, yang. Nige. Iya. Yang tidak dikenal. Ayo suka dari tiga berus. Ya moal atuh. Bibirnya suka gitu. Sili ome anjing batur nu salah dere pitutur. Nanti pas pada matu di palai yang atin antar tak kamu. Lagu naon ieu margenah-genah teuing. Di tempat ieu Karang Nunggal ieu teh. Ulah kaget we ieu kedatangan urang. Ih sawios mangga. Kaget kun nirahan ningali ingkang sampun prapta. Durgala denta kapersantenan Turyodana sampun tumugi dateng ngarsa. Kulirahangan nika naon teh nanti corona teh euy. Ah tanyakeun kayaknya kolecer bahadom juga nama. Kek bade tumaros dupi kampung tumaritis teh leres ieu Bapak. Sumuhun nun. Leres sumuhun. Nuhun atuh. Ditepangkeun yang pribumi. Dupi salira teh saha ngaranna? Upami di persanten Masim Kuring teh Ki Sabda Palon. Ki Sabda Palon leres atanapi Semar. Saha? Semar? Loh, luas euy. Neneh nama Semar? Sumuhun. Aya eta anu tukang pun anak kieu teh. Abdi Komar sih. Cepot sanes Komarna sia teh. Sama bodoh ai katamu teh. Ai itu nu tukang. Abdi Parto. Aduh. Anu sok dina bala-bala.
anu sok dina bala-bala bala-bala ngelaba gitu lah teh jual gitu pistol teh nah benar itu Semar sumuhun geus pangi ngaran Semar eta geus pangi eta ngaran Semar geus pangi nah kawas doa atau papangi jeung bapak dewek teh borek lagi jika nu bunga boga hutang teu sugan nginjem duit ka bangkrut nah sapertos nu atoh kulan penak sareng pun bapak teh lain atoh deui bogoheun meureun bisa jadi meureun maksana naon atarapi bade dudukun bade tetaros sigana mah panieu teh paranormal kulan tunggu ngina pantau lambangna ge Semar ngan boga hutang teu mayar itu ieu teh sumuhun salaresna mah lain atoh deui kaula teh neangan ti tadina nanyakeun mana nanyakeun ka jelema geuning sohor maneh teh Mar kemana-mana di Arafah teu bireuk tu ka itu ka kainya ti parapatan ngetan berasa cenah kadinya kitu maksana okiu Mar sabenerna mah sumuhun kaula teh boga nagara ngan eta nagara teh dina waktu ayeuna teh keur kaserang ku rupa-rupa kajadian bancang pakewu harengheng ku dedengean leras nya ceuk degerek dudukun nyebarna mah menta ubar meureun nya ubar nu gering nyebarna mah kamari yakeun kamari ge mati atuh da bapak dewek mah euy kamari ya kamari ge aya nu gering utah getih getih pengubaran minta dimanian ku bapak ayeuna dimanian isuk maot lain batur-batur teuing jelakeun kolot nah ieu mah anak-anakan tadi dinya nyebarna mah kan meureun tadi dinya nyebarna mah ka sohorna teh tak pada ngajug-jug itu nu bersin kamari tatama ka bapak teh nya naon gering bersin tatama lain jelema bersin di dieu maksudna mah lain eta aing mah ini teu ngalalar titing sia kudu terarah lamun kabodor tepuk judulna teh buku judul saya teh nyari ai ka batur mah bisa buku nyaritakeun nu bersin dah menang bejati nu benang dipercaya sumuhun bisa waluya nagara bahara-bahari sumuhun asa di alun-alun eta nagara teh kudu ngaruang utek jelema waduh kudu ngaruang otak jelema hei teu salah utek naon sih boa utek cepot amit-amit disikat sih koing salah bak lu bicara macam-macam lu jika nu geus mung babarengan emangnya gua itu kepala sapi atau kepala marmot tak itu utek jelema leres kedah di ruang ya tapi tisya kawayah jelema saha ainu kapenta teh utek Semar Badranaya ulu aya anak acan cicingnya tuh kanggo seak lainnya nah di dunia menirupa-rupa kejadian aneka ragam sebutna ge meureun eta dina patroli we dina buser wapoe enggak
anak diperkosa bapak anak Ini payahan incu. gerapek pikir ku siling bapak anak dipencit ku anakna ayah Bunga poe. sah anu tengeri nini nak ku incuna dipayahan ku tararega Ayeuna budak letik umur 3 tahun diperkosa kuno gede tuh Masya Allah. Masya Allah Gusti nu Maha Agung Hareng-heng na dunyanya kan. hareng-heng dunya ayeuna deuleu Yang tengah rasa dosa. awewe mesin orok nah ada lalaki jeung lalaki Indomie sodomi belum Lain Indomie. Indomie jauh-jauh saja budak merkosa kolot diperkosa ku budak diperkosa ku kolot nya budak diperkosa ku budak aya nu kolot kekereuweut ka budak tah kitu bar jadi wayahna we kaula dongkap ka dieu teh hayang sabaraha juta digentian ku kaula ye duit keur turunan anjeun 7 paturunan moal beak asal eta uteuk keur kaula wayahna rek dibongkar ayeuna uluh aya anak nah pira uteuk atuh ka nyebikeun aduh nya gentil bapak mah ku kue Bogo dan tetep pakaian. Dibikeun. kawas nu lieur sia teh mengker bapana mengker da sim kuring teh aya nu boga tah ieu nyangakeun kapun anak sagala rupi diajar dewasa jak sok tanya ngomong bisa Tanggung jawab. ai dina seueuhanana mah bisa wae aing mah nya mana teh anakna nya muhun bener muhun ngaranna cepotnya cepot kira-kirana eta uteuk bapa maneh dek dibikeun moal uteuk pun bapa ulah sae dibikeun wah cenah pira nu kitu ngae gitu nya si doraka mah kitu da cicing deh segala rupa ke kudu malapah gedang atuh ngae gitu kan saje cicing nganan Tapi aku rek tega. daya maksudna segala rupa oge jadi kumaneh dibikeun eta otak sumuhun mung abdi teh aya kaprihatinan digentian hayang sabaraha juta duit ieu teh moal tiasa digentosan ku artos kumaha bisa disisili sim kuring teh melak peutuy heeh eta peutuy teh nepi ka ayeuna unggal penulan marurag wae jeung hileudan wae deh jeung kolopetong we kabeh peutuy teh tah kitu heeh hanas abdi teh kababaturan dikumpulkeun ngalap peutuy efek datang ke kebun putih teh hiji we geus garing gitu ini era abdi kababaturan nya kapaksa we abdi teh api-api teh eling digarotong ke rumah sakit gitu terus tah abdi teh tatanya kaditu jeung kadieu ya bisa cenah peutuy maneh bakal buahan bakal leubetur bakal ngahasilkeun eta peutuy teh tapi ieu teh wayahna dihanapkeun akar peutuy teh kudu nuna otak buta enteng atuh kudu nuna otak raksasa enteng ban enteng buta naon anu kumaneh dipentah naha buta tayan naha naha buta maga nah butati pokoknya mah buta we buta anu torogan
buta nu torogan kumaha buta nu teu gableng pucus buta pi ka sebeleun Urang mana gitu? buta pi ka geuleuheun Urang mana tanyakeun. ngomongna sok ka mana karep teu pi ka hartieun batur pi ka pusingkeun batur Ngomong hayang menang sorangan. hayang ngomong hayang menang sorangan gede hulu butana teh nya namun aya kahayang teh ditotoroso dibelaan siku kiri siku kanan urang mana butana ai butana mah tos aya di dieu oh sok atuh ku urang-urang pangnewakeun sae cing tuduhkeun butana mana da namanya teh palih ditu tadi teh hari ayeuna mah pindah ka mana eta goblok nah make neungeul aing dipenta otak kurang ajar sia atuh modar meureun aing ambek tah sarua dewek oge kitu sarua dawuh bedana atuh ente dengan saya itu sama kan kalau makan garam gimana ya asin saya juga asin sama kan kalau makan gula ya manis saya juga manis tidak pahit tuh kalau tidak makan 3 hari apa namanya lapar saya juga lapar beres biarpun ente dengan saya beda di mata tapi ada yang samanya di hadapan Allah semua sama rekep deng-deng papak sarua tidak dibeda-beda rasa mah tidak ada perbedaan. Nah mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan didinya geus ngudag ilmu kemanusiaan asan nyaho aing teh nyaho ilmu nu kitu nah belajar dong belajar dikit-dikit di negara saya negara Amarta satu-satunya negara yang punya falsafah adalah negara Amarta yaitu lambang keagungan negara namanya layang Jamus Kalimusada. Nah itu dia. Lambang ini bukan hanya teori, tidak ditaruh, tidak dibikin papaes, teu dituna dina etalase jadi papaes wungku, jadi teori wungku, tapi wong Amarta dengan kenyataan. Di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, di situ ada kemanusiaan, di situ ada peri kemanusiaan, bukan hanya teori. Tadi lah badi sok lamun didinya tengenah dek kumaha ayeuna waing di podaran nah tong ngarepotkeun da teh di podaran ku si laing oge dewek membaka modar emangnya lu kagak takut sama gua ini gua kan besar tidak takut besar masih besar kekuasaan Tuhan daripada kamu tidak takut mati tidak karena akhirnya yang iman, yang tidak iman, yang kurang ajar, yang bagus amalnya semua mati. Betul? Nah, sekarang gimana? Saya membawa pasukan, silakan pasukanmu datang ke sini. Saya tidak akan lari sampai mati membela orang tuaku. Tidak takut. Kurang ajar siap. Memangnya saya dari dulu kurang ajar. Coba saya minta diajarkan oleh kamu sampai di mana? Di luar. Oke. Iya balad-baladna loba pasukan anak kadek cing hati-hati
ieu balad-baladna teh. Mana Jiga tukang silat maneh. ada juga tukang usik beda dina pakanana. Sapertos tukang usik di rombongan persilatan mana maneh? Gajah Putih, Sukma Sampurna. Gagak Lumayung, Cimane. Panglipur. Pimpinan Pak Haji Sidik unggul teman. Wah, Santi Jono persilatan dipimpin ku Pak Haji Sidik. Wah, beres eta mau. Wah, kalau begitu sama aja saya juga. Siapa guru kamu? Kalau di Jelekong, ya Kang Omi, Kang Odin. Percaya. Nuhunnya tuh. Sikan prung atulur. Sok nama ngejat aja.
baheula geuning euy. Maruncu deui gini. Maruncu deui jago-jago baheula. Benar Kang. Eta mah. Aduh. Mudah-mudahan ku jalan ieu atuh nya euy. Sing salamet Amin. nagara jeung bangsana. Amin Kang. Atuh ku ayana tayangan di TPI ieu. Laras. Etang-etang panglayade ka pamirsa sadayana pemirsa TPI. Sumohon. Mudah-mudahan arageung milik Peranjang Yuswa. Amin. Amin. Nya boh anu nonton di payun ieu sing arageung milik Nya. Peranjang Yuswa Eta. atuh simkuring ti rombongan Giri Harja 3 seueur lepatna geuning ieu teh. Tibatan larasna ieu mah etang-etang dog-dog pangrewong we nya. Sumohon. Etang-etang kulum sonten-sonten tamih ngalamun keun da nu sararae mah seueur panginten. Ieu mah ala kadarna ti akang saparakanca hapunten. Mudah-mudahan minggu payun tiasa tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.